Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian kidemang Gunung Halu tea geningannya dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sijanraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Nyimas Talaga Uning bagian anu kaopat karya Kang Rompis. Sanaos pengulangan tangtosna panginten ieu rada benten kitu nya ti payun mah alat sayana ngawitan ngadongeng diajar gitu. Tangtosna panginten benten dina segi suara dina segi sagala rupina pindahnya sareng kaleresan dina dongengna Dewi Sekartaji saleres namanya ti payun teh kantos ubral obrol sareng pengarangna nyaeta diawali ku dongeng Nyimas Talaga Uning teh ya. Dimana ieu Nyimas Talaga Uning nyurup engke kamurang kalihna Sukma. Nah, Sukma kan nikah sareng Den Purbaya anjeunna janten bupati gitu. Gaduh murang kalih istri tak eta murang kalih istri eta mungkin janten Dewi Sekartaji teh gitu upami telepatnya dina obrol-obrolna janten aya sambungan gitu kana dongeng Dewi Sekartaji. Kumaha atuh salajengna ilalakon Nyimas Talaga Uning ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun saat acana dilajeng kade ulah hilap nu acan subscribe-nya karena YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayananya. Kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai udud samsai ngabaheuhai di tepasnya bari nyawangkeun tatanggana nu bohay. Natskalai kamu. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukurnya di pabrik di pasar di kantor. Pokona mah kum kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan. Kumargi tesakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya alhamdulillah. Atuh pamugia ieu dongeng teh sing tiasa janten pepeling kanggo urang sadayana aya pulunganeun yen anu ngalalakon teh saestuna urang nya di alam dunia anu ngan sakedap singkat sakilat sakojengkang ieu teh nya ulah larut teuing kitu nya carita-carita kahirupan batur teh pulungan ku urang. Positifna kumaha gening buahna hade teh kieu buahna goreng teh kieu da kitu nya ulah dugikeun ka urang dina lalakon ngan sakali-kalina teh lasut palawargi sadayana nya sareng saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring nya da simkuring mah imah sakadar parodi nya sanes pendongeng asli imah heureuyan teh gitu sanes pendongeng kapungkur nya sapertos dina radio profesional. Nah ieu mah mulangkeun katineng di zaman kiwari saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng nu dicanakeun ku simkuring teras hoyong apresiasi tak tiasa kana nomor dana kadita tong ageng-ageng 2000 we etang-etang parkir wewes nya atawa saikhlasna. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Nyimas Talaga Uning bagian anu kaopat. Manggah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Perhiasan anu geus dibikeun ka hidup teh geus leuwih ti cukup. Hiji bukti jang Sukma teh kacida ngajenan ka hidup. Kitu kasauran Raden Sambas masihan pepeling ka putrana nyaeta Den Purbaya. Kartos pisan ku abdi ama, tangtos abdi sejatuh turut ka sepuh. Kitu deui Kakang Sukma, sanesnya deui ayeuna mah namung tos janten bebelahan diri abdi. Syukur anaking, ibu mah kalintang bagjana ningali hidup geus cager, jeung boga pisalakieun anu sakitu bomelana. Moal aya hiji jalma anu mere harta sakitu lobana, moal bea kudua turunan cek paribasana mah. Omat hidup kudu titip diri sang badan kudu bisa mihapikeun maneh. Saur Den Nurmala ngawijangan ka Den Purbaya, kolot mah ka anak teu boleh ngelingan bisi kamalinaan. Dina hiji poe, Sukma ngahajanganjang ka bumina Raden Sambas, kadinyana dibarengan ku sobatna nyaeta si Galing. Sukma numpak sado anu lurah sungkana sakalian jeung kusirna. Barang datang ge dibagiakeun ku Raden Sambas sareng garwana nyaeta Den Nurmala. Kantenan Den Purbaya mah teu sirikna ngarangkul atuh ka Sukma teh awahing ku ngarasa sono. Sarerea ngariung di patengahan bumi, susuguh surusor loba rupana. Si Galing gawe nate ukur puluhak polohok we nitenan kayaan didinya. Maklumnya urang lemur salilana ge cicing di lemur iraheun init ka kota kadayeuh munnya ieu. Bagea Sukma hidup geus ka dieu, ama teh teu boleh ngarep-ngarep hayang jonghok. Saur Raden Sambas kacida galehgehna. Hapunten juragan, abdi nemeh tiasa ngabujengan ka dieu. Sakali ti eta abdi sakantenan wawartos wireh 2 dinten ti ayeuna bade teras mios ka Gunung Sundung. Walon Sukma ngabejakeun lamun 2 poe deui teh rek init ka Gunung Sundung. Teu kudu nyebut juragan, cukup ama bae kusabab hidup teh pan geus jadi anak ama. Sok sanajan acan ngarabi jeung si Nyai Purbaya. Ku ama didoakeun sing rahmat salamet sagala pamaksudan sing tinekanan. Atur nuhun pisan ama. Kitu deui ibu teu boleh ngadoakeun ka hidup. Mugi aya dina kalancaran ulah aya halangan harungan nu bakal jadi mata. Kitu kasauran Den Nurmala ngiring cumarios. Dupi Den Purbaya ukur ngeluk tungkul ngabandungan anu cumarios. Atur nuhun ibu, katampi pisan ku diri abdi. Temal Sukma rengkuh. Bisi daya kuda keur tutumpakan hepake bae kuda nu ama ngarah tereh dina lumampah ka Gunung Sundung, moal ripuh teuing ari make kuda mah. Sanes nampi kasayan ieu teh. Sanes nampi kasayan ti ama, namung harewos goib anu katampi abdi teh kedah badarat. Teu sawios tos janten kawajiban diri abdi ama. Nyari kitu mah ama ngarti, ama percaya pisan ka hidup. Tapi angger urang teh kudu waspada, salawasna hati-hati. Sabab anu disinghareupan teh pan lain perkara enteng,
tapi kacida beratna. Unyuk sumangga ama diestokeun pisan ku abdi. Tah engke mah lamun geus cacap nohonan pancen omat sepuh hidup kudu ka dieu. Urang badami ngeunaan hidup duaan tong loba dililahkeun bisi loba gogoda. Pada jinis pan geus sapu naon atuh anu rek ditungguan deui. Teu kudu mikiran babawaan kabeh ditangkes ku ama. Geus cukup mere kasih Nyai ge pan sakitu gede pangajina. Kitu saur Raden Sambas hoyong enggal nikahkeun putrana. Kahartos ku abdi ama keun atos rengse mah abdi bade nyanak sepuh ka dieu. Syukur ama teh bunga pisan. Sok kadinya bari disambil tong era-era pan dah lain disasaha atuh. Sok kadinya jang dileueut. Raden Sambas ngareret ka Si Galing. Sumuhun agan, hatur nuhun. Tembal Si Galing semu tagiwur. Satuluina mah aluprek ngobrol kaselang ku tuang leueut. Dina wanci kalangkang satangtung Den Purbaya ngajak amengan ke alun-alun Kademangan. Didinya tempat anu daraga ngarumpul teu aneh mun jadi pangjugjugan balarea. Ka alun-alun naik kareta kuda, Sukma sareng Den Purbaya caralik di lebet kareta. Si Galing diukna dihareup marengan kusir. Teka catur di jalana kareta kuda geus anjog ka alun-alun. Kaayaan didinya kacida ramena nu dagang jeung nu meuli minuhan jajalaneun. Den Purbaya lungsur tina kareta kuda disarengan ku Sukma. Ari Si Galing teu milu maturan Sukma, manehna mah diuk bae maturan kusir. Duanana laleumpang salsena keranan, panangan Den Purbaya muntang ka Sukma. Muka beneran papaliwat mah pating laliuk ngarasa reueus anu geulis jeung nu gandang babarengan. Ari Nyimas Talaga Uning salawasna marengan Sukma, manehna ge leumpang gigireun Sukma. Mun seug jalma-jalma bisa ningali ka Nyimas Talaga Uning geus pasti bakal ngarasa helo ningali hiji lalaki digandeng ku dua wanoja anu sakitu gareulisna. Kaum lalaki geus pasti bakal loba anu manglebarkeun. Den Purbaya lebet ka toko anggoan teras bae milih anu sakirana cop kana manahna. Nyimas Talaga Uning oge pipilueun ningalian baju, maklum da kangaranan awewe sarua bae kataji sanajan bangsa jin. Aralus kieu Kang baju manusa mah geuningan. Ceuk Nyimas Talaga Uning panuna nyidik-nyidik baju anu pulas hejo ngora. Sukma ukur unggeu. Engkang ge meser acuk atuh kanggo gentos keun abdi anu milih nanya. Saur Den Purbaya teras bae milihan acuk kanggo pameget. Ari hayang baju kumaha carana Kang? Ceuk Nyimas Talaga Uning tumanya ka Sukma kusabab kataji ku baju pulas hejo. Sukma tengah jawab sabab bisi jadi matak, bisi disangka manehna teh ngomong sorangan. Sukma api-api mapaya ningalian baju tuluy maju ka jero toko. Nyimas Talaga Uning surti terus bae nuturkeun Sukma. Sanggeus rada anggang pok bae Sukma nyarita. Lamun hayang baju mah kudu dibeli ku duit Nyimas. Ke, nu kumaha duit teh? Sukma ngodok pesakna nembongkeun duit ka Nyimas Talaga Uning. Panun Nyimas Talaga Uning imeutna karana ningali kana eta duit. Kula mah hayang baju anu tadi, omat panglikeun ku engkangnya. Ta eta duitna?
Ceuk Nyimas Talaga Uning curugna diutekkeun. Ngan saki ceup atuh saku baju Sukma teh duanana metet ku duit. Puguh bae Sukma ngajenghok sabab duit dina sakuna teh kacida lobana. Tapi teu bisa majaru kumaha sabab geus apal adat Nyimas Talaga Uning. Sukma gura-giru nyampeurkeun ka Enden Purbaya. Den, engkang nitip acuk istri 5 setelnya. Tah eta hiji nu pula sejo nu sanesna mah teu langkung bade nu kumaha. Kaleresan nuju ka dieu engkang teh hoyong meser kanggo pun alo sareng kanggo ambu. Ceuk Sukma kapaksa ngareka carita. Unjuk sumangga engkang. Waler Enden Purbaya ngan barang ningali kana pesak Sukma anjeunna nepikeun ka ngajenghok. Margi ningal artos metet dina 2 saku raksukan Sukma. Kang? Enden Purbaya tutunjuk kana pesak Sukma. Nuhun, engkang teu aya wadah ieu teh. Parinkeun bae kana kantong Den atuh. Enggal bae artos tina pesak Sukma teh diwadahan kana kantong Enden Purbaya. Kasieunan aya begal atawa bangsat anu nangnankeun. Sukma meuli bajuna 5 setel anu sasetel keur sobatna si Galing. Kaluar ti toko teh angkaribung ku babawaan. Acuk simpen heula dina kareta. Urang mesir ka tuangan, Kang. Mangga Den. Duanana muru kalebah kareta kuda. Cacap nuna babawaan arinit deui ka jero alun-alun. Enden Purbaya teras bae meser ka tuangan aya kana sababaraha rupana. Hilap, Kang. Abdi teh bade meser bungbuahan. Di bumi mah tos di bumi tos bade seep. Namun ti dieu teh rada anggang, Kang. Mangga bae. Keun wios ku engkang dibantu nama. Enden Purbaya teras bae mapah malibiran ka jalan leutik. Beras ka jalan kebon didinya mah tiiseun. Kusabab tukang buah mah boga tempat sorangan anu teu ngahiji di alun-alun. Teuli lage geus tepi kaayaan didinya sarua rame kudu dagang mang rupa-rupa bungbuahan anu mareuli ngagelek keur milihan. Enden Purbaya teras bae milihan bungbuahan aya kana 5 rupana. Ayo, Kang, urang muli. Tos rengsek sadayana tak pesereun deui. Saur Enden Purbaya teras ngajingjing wadah anu dieusi sabangsaning kadaharan. Bungbuahan dijingjing ku Sukma karasa rada ampek. Marengan keur laleumpang di jalan pakebonan, ngadadak atuh aya 5 urang lalaki megatan jajalaneun, ningali kana rindatna mah geus kaciri boga niat anu teu bener. Enden Purbaya nyekelan ka Sukma awahing ku sieun. "Uron we," ceuk salah saurang awakna bedegul, ari anu opatan deui ngalingkung ngepung Enden Purbaya jeung Sukma. "Aya naon ieu teh?" Temal Sukma tetep tenang. "Kieu euy, lamun hayang salamet kadiekeun duit jeung babawaan. Lamun teu dibikeun, nyawa si laing jadi taruhanana. Sarta pamajikan si laing bakal jadi babanang kula. Kardi," ceuk si bedegul deui bari ngalugas bedogna nyingsieunan ti ditu namah ka Sukma. Enden Purbaya tangka murungkut awahing ku sieun, pandanganana muntang pageuh ka Sukma. Nu opatan ge sarua geus ngalugas bedogna sarua deui nyingsieunan. "Hayang duit mah ku dewek rek diberengan sacukupna we nya. Tong kudu megatan sagala bisi cilaka." Cakakak atuh nu 5an teh sareuri ngadenge caritaan Sukma. "Wah, warekeun kalau barang main sia teh kudu dikieu sugan," ceuk si bedegul bari muihkeun bedog dina luhur sirahna. Nyimas Talaga Uning kacida amekna. Curugna dibetrikeun, ngadadak atuh bedog dina leungeun si bedegul teh jadi orai hideung sagede pigeulang leungeun. Hulu orai malik nying hareup ka si bedegul kawas nu rek macok. Orai ge. Ceuk si bedegul ngoceak bari ngalungkeun bedogna. Tapi dina paningali si bedegul mah sakadang orai,
tapi bedog teh teu daek leupas kawas rapet dina leungeunna. Tolong orangnya. Sok si bedegul terus bae kokoceakan bari ngepeskeun bedogna. Baturna anu opatan silih reret ningali si bedegul kokoceakan bari ngepes-ngepes bedogna kawas nu owah. Tapi barang nu opatan ngareret kana lebah bedogna, anu opatan ngaranjuk. Sabab sidik pisan orai teh keur ngabeulit leungeunna. Kawas si bedegul anu opatan pating kocak bari nyebut orai, leungeunna pakupis hayang leso tina beulitan orai. Nen Purbaya ukur molohok ningali kalakuan lima begal teh, dina paningali anjeunna anger bae bedog. Sukma apal kabeh ge polahna nyimas talaga wening. Hayu Den antep begal metuman. Duanana laleumpang deui ninggalkeun begal anu pating koceak. Basawengina sadayana ngarempel di tepas ngahaja didinya hoyong langkung lalugina. Nen Purbaya calikna caket sareng Sukma teu ngaraos kumagok ku sepuhna margi tos ngaraos raket. Ari si Galing mah teu milu ngariung keur uplek we ngobrol jeung para pangawal kademangan. Hilap Kang, ieu artos kagungan engkang. Saur Nen Purbaya kantongna ditonggengkeun, borolo atuh duit teh bayatak dina samak. Raden Sambas sareng garwana ukur colohok ningal artos anu sakitu seueurna. Sawius atuh teu kedah diuuykeun deui ka engkang Den, dina priyogina sacekapna bae. Ceuk Sukma mung narima deui duit ti Den Purbaya. Tepugu engkang mah. Nah duit naon eta teh Nyai, asa ku pohara teuing geuningan. Saur Raden Sambas socana nutup artos anu ngagunuk. Dasar Kang Sukma, nyanak artos teh meuni sasangkleun. Dugikeun kadua pesak metet geura. Duka bade meser naon. Waler Den Purbaya gumujeng. Raden Sambas ukur mesem bari gogodeg. Den Nurmala katawis imut ningal polah putrana manehna kalintang reueusna. Artos teras bae dilebetkeun deui ku Den Purbaya kana kantongna. Upami engkang priyogi kantun nyarios we ka abdinya. Sukma timbang unggeu. Raden Sambas sareng garwana Den Nurmala teras bae kalebet ku margi aya tatamu anu sumping kadinya. Kang, upami tiasa metung uih heula ka Cisaganya, tos bae angkat ti dieu ka Gunung Sundung mah. Abdi sono kene, mun teras menara ditinggalkeun ku engkang teh. Saur Den Purbaya nyaram ka Sukma sangkan ulah waramulang ka lembur Cisaga. Muhun kapan enjing Kang di dieu kene, neme pagetong Kang ka Gunung Sundung nage. Ya kitu, hoyong amengan ka Talaga Putri, kalintang endahna gerakan. Tos lami abdi teu amengan ka dinya. Mangga kantun angkat atuh. Teu aya engkang ge teu sawios. Ih, pika sebeleun ih, akang mah nyaho ting ah. Nu geulis ngajangilek soca cureuleuk teh ngarindat matak tibelat. Muni teu kenging banyolnya.
Matak waas kurindat nangkang mah. Den Purbaya ukur ngajebengan, Sukma ngagagak seri banget ku kagugu ku polahna Den Purbaya. Nyimas talaga wening milu seri nyaksian kalakuan duanana teh. Culuk waktu ninggang mangsa, poe eta Sukma kudu init ka Gunung Sundung nohonan janji kudu nyokot kembang lokat mala. Den Purbaya teu sirikna nangis atuh narah ditinggalkeun ku panutan hatena, tapi najan kasono minuhan raga katresna ka cidarohakana, moal bisa megatan kanu rek lumampah kusabab aya patula patalina jeung kasalametan hirupna. Memeh Sukma indit, Den Purbaya ngarangkul page, lali dikalingsem awahing kumelang kabebelahan hatena. Dijajab ku panutup digupai ku kamelang, Sukma ninggalkeun kademangan pasir gede. Memeh indit ka Gunung Sundung, Sukma bebeja heula ka inung bapana, dibaturan ku sobatna si Galing, Sukma indit ninggalkeun lemburna. Sabenerna lain teu hayang Nyimas talaga uning mere tutumpakan sabangsaning kuda, leuwihna ti eta Nyimas talaga uning bisa wae mawa Sukma ku pangawasana, sakilat sakojengkan sajorelat geges pasti bisa nepi ka Gunung Sundung. Tapi teu bisa kitu bae, Sukma kudu ngalakonan lalampahan ku badarat, geus aya ti dituna teu bisa dipungpang. Kacaritakeun kayaan di lembur Kararas, jajalanun anu rek ngajugjug ka Gunung Sundung teh dijaraga ku sabubuhan jalma. Tayalian eta teh ditahan Aki Sanca jeung Raden Karta. Tiap aya jalma anu ngulampreng kalebah dinya teu boleh dipegatan. Sok inggis aya jalma anu rek nyokot kembang lokat mala, sabab lamun lokat mala beunang ku pihak musuh, geus tangtu Raden Karta bakal jadi tumbal Ratu Jin Aprit. Samemehna Ratu Jin Aprit teh geus wakca taya urusan jeung Sukma atawa jeung Nyimas talaga wening, anu boga urusan mah Aki Sanca jeung Raden Karta. Ratu Jin Aprit hiji ratu anu kumawasa di nagarana, anu katelah nagara Parakan Cadas, geus tangtu miboga kasakten anu linuhung. Tapi najan kitu, Ratu Jin Aprit teh embung patelak jeung sabangsana. Komo jeung Jin Islama kacida pisan dipahingna, kusabab bakal nimbulkeun karuksakan pikeun nagarana. Balad-balad Raden Karta sawareh geus ngusru ka leuweung Gunung Sundung sejak neneangan kembang lokat mala. Sabenerna kembang lokat mala teh teu kudu jauh diasru ka jero leuweung, di buruan imah ge rajeun aya, ngan kembang lokat mala nu aya di Gunung Sundung mah miboga hiji kakuatan. Jadi kumaha ieu teh Ki? Sakirana bakal kapanggih kembang teh? Ceuk Raden Karta nu harita keur aya di imah Aki Sanca. Aki teh keur narekaan sangkan kembang bisa kapanggih. Nu jadi hese teh nyata Ratu Jin Aprit moal daek mantuan mere beja lebah manana ayana eta kembang. Geus ngomong ka Aki, Ratu Jin Aprit moal daek pipilueun. Lantaran jalma anu ngubaran Den Purbaya teh sarua boga puhitan bangsa jin anu elmuna mapakan Ratu Jin Aprit. Oh, nu maha tak Aki ge ngarasa bingung ieu teh kudu kumaha carana. Temal Aki Sanca, manehna ge sarua teu bisa mastikeun lebah mana ayana kembang lokat mala. Aduh, berat atuh kaya kieu mah Ki. Tapi kuring bakal namahan di balad pikeun ngasru ka leuweung Gunung Sundung. Bisi pihak musuh miheulaan manten. Nyaan si Purbaya teh geus nyieun ka ceuceup anu pohara. Pokna Raden Karta nyalahkeun ka Den Purbaya,
Oh, sok atuh ayeuna mah geura tambahan deui wadia baladna. Sabab waktu teh buki nyerelek bisi batur geus mimiti ngasru ke. Sahanu nyao manehna make jalan sejen. Urang bakal cilaka gede. Kartiki, kuring sejak permios. Raden Kartaguragiru ini timaki sanca rek ngeprak baladna. Kacaritakeun Sukma anu keur lumampah dibarengan ku sobatna si Galing, lumampahna geus kawilang jauh, sakira satengah poe deui bakal anjog ka Gunung Sundung. Harita duanana keur areureuh di satengahing perjalanan. Lamun teh salah ti dieu ka Gunung Sundung teh sakira setengah poe deui jang. Cek si Galing ngira-ngira waktu pinepieun ka Gunung Sundung. Nya Kang jauh kene, sigana mah anjog ka ditu teh namang sapeuting. Lamun hayang genah mah urang ngaler ngajugjug lumur naratas. Didinya bisa reureuh heula. Isuk-isuk kari nuluykeun lalampahan. Geus deukeut sabab lemur naratas mah hanapeun Gunung Sundung ti belah kaler. Lamun belah kidul mah lemur kararas. Tapi kumaha ujang eta mah? Cek si Galing deui mere wewengan. Tah hari kitu mah kuring panuju Kang. Temal Sukma teu loba deui pamikir. Teu lila duanana nuluykeun deui lalampahanana. Teu kacaturkeun di jalana, wanci sareupna geus anjog ka lemur naratas. Sukma neangan warung anu aya di dinya sakalian rek milu ngarerep. Kabeneran aya Sukma jeung si Galing milu sare di dinya. Kacaritakeun Nyimas Talaga Wening samangsa anjog katutugan Gunung Sundung terus bae indit ka nagara Parakan Cadas nepungan Ratu Jin Aprit. Samangsa tepung duanana silih bageakeun. Haturan Ratu, kula Nyimas Talaga Wening ti nagara Girimanuk. Cek Nyimas Talaga Wening mere nyaho ngeunaan dirina. Haturan Nyimas. Temal Ratu Jin Aprit, tantungan Ratu Jin Aprit teu beda jeung Nyimas Talaga Wening, miboga rupa geulis ngan sorot panonna teh kacida seukeutna. Kangaranan Ratu Jin Kapi ratu geus pasti boga sifat telenges. Tapi barang ngadenge asal nagara Nyimas Talaga Wening ti Girimanuk, Ratu Jin Aprit nepikeun ka Ngarahanyu. Di bangsa jin atawa siluman mah geus pada apal ka nagara Girimanuk, hiji nagara anu kawilang gede jeung ngabawahan sababaraha hiji nagara sejena. Lamun teh mah nagara Parakan Cadas perang jeung nagara Girimanuk, dina waktu anu ngan sakedeung geus pasti ukur tinggal ngaran. Hampura Ratu, kula geus tumorojog tan pararapan nganjang taya bewarati anggalna. Teu naon, kula bisa ngamaklum. Cik, bala kakak kula, aya naon pangna anjeun datang ka dieu? Heuk, kula arek cacarita Ratu. Barabat bae Nyimas Talaga Wening teh ngabejakeun maksudna datang ka nagara Parakan Cadas, dibejakeun oge lamun dirina anu ngubaran Den Purbaya anu disandekeun ka Ratu Jin Aprit. Kitu lalakuna mah Ratu. Nyimas Talaga Wening mungkas caritana. Ratu Jin Aprit ukur unggut-unggutan ngabandungan caritaan Nyimas Talaga Wening ngan teu lila pok bae ngandika. Kula ge ngarti Nyimas, eta mah hak anjeun. Tapi kula mah ukur narima kahayangna manusia, maranehna nu datang ke tempat kula. Jadi urusan manusia anu disanekeun ka kula, urusan manusia anu boga polahna. Jadi antara anjeun jeung kula mah taya urusan naon. Tak kitu Nyimas. Pokna Ratu Jin Aprit ngajentrekeun kayaan nu sabenerna. Kula ngarti Ratu, moal ikut campur urusan anjeun. Ngalamun kembang lokat malak kapangi ku manusia anu deket jeung kula, wayahna urusan jeung manusia anu disanekeun dianggap rengse. Ceuk Nyimas Talaga Wening nyaritana tatag pisan. Kula geges boga wewengan nepikeun kalebah di nyaman Nyimas, anu matak antep maranehna anu neneangan kembang lokat mala.
kula moal ulu biung. Syukur atuh, kula ge sarua urusan eta mah kumaha karepna. Ngan kula aya paminta, lamun aya jalma nu ngaranna Sukma, omat ulah diganggu ku sabab kanyaah kula. Nyimas Talaga Uning nitipkeun Sukma ka Ratu Jin Aprit sangkan ulah diganggu. Kula janji moal daek ganggu ka jalma nu ngaranna Sukma. Nyimas Talaga Uning jeung Ratu Jin Aprit terus bae aluprek ngobrol. Dina poe isukna Sukma jeung si Galing geus arinit ka Gunung Sundung. Inditna mapae jalan pakebonan anu berasna ka sisi leuweung, jalan anu kasorang teh ka Cidaremetna pinuku kakayon, pon kitu deui jalanana tek matak seunggah. Nepi ka wanci pecat sawed, Sukma jeung si Galing geus aya di tengah-tengah Gunung Sundung, kaayaan didinya kacidahieum ku tatangkalan anu kekep. Kamana deui Jang? Siga taya jalan geuningan. Ceuk si Galing bari nengetan kaayaan didinya anu kekep ku tatangkalan. Wayahna Kang, urang nuturkeun jalan satapak, najan kahalangan ku kakayon tapi bisa keneh ditincak. Temal Sukma terus bae leumpang ngarayap bari nyuaikeun kakayon. Sabenerna Nyimas Talaga Uning geus ngarobah wujud Sukma jeung si Galing jadi maung. Ari katingali ku jalma biasa mah tetep bae manusa, tapi lamun seug katingali ku nu jarahat, katingalina teh jadi sakadang maung. Nyimas Talaga Uning ngahaja kitu peta sabab sarua jeung Ratu Jin Aprit moal ulu biung kana urusan kembang lokat mala. Tapi najan kitu Nyimas Talaga Uning geus nibankeun elmu pangangse ka Sukma, di mana geus deukeut kana kembang lokat mala, Sukma bisa nganyahwankeun. Sukma jeung si Galing terus bae lumampah sok sanajan bari hese beleke, baju duanana geus baraseuh ku cai reumis, sukuna barared balas ti kararait kana cucu. Gorobas, gorobas. Tibeh tonggoh kadenge suara pating gorobas, Sukma jeung si Galing silih pelong. Eta suara naon Jang? Ceuk si Galing temong beungeutna nepikeun ka pias. Sukma ngantelkeun curugna kana biwir sangkan ulah geru. Gorobas, gorobas, mingkin deukeut. Gabeg Sukma ngaranjug, kusabab katingali aya sabubuhan jalma kadinya. Bedogna pating oleh greng. Sing horeng eta teh baladna Raden Karta anu keur ngasruk neangan kembang lokat mala. Ari baladna Raden Karta barang serog kadinya teh teu sirikna calawak atuh, panuna barun celik ku sabab ningali aya dua sakadang maung keur ngadagog. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda di Hanjuang siang, urang teuneun di haneulem sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.